Sampai saat ini masih kuat teori yang menyatakan bahwa tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang tidak mempunyai konsep tentang agama atau kepercayaan beragama, termasuk di dalamnya masyarakat terasing yang berada di wilayah pedalaman hutan sekalipun. Salah satu di antaranya adalah suku Baduy yang ada di wilayah Banten Selatan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa agama yang dianut oleh orang Baduy adalah agama Sunda wiwitan. Agama ini merupakan agama sinkretis antara Islam dan Hindu. Berarti bener, iya anu panggelana aya di dia orang wiwitan. Anu ngesina ayeuna sampai ayeuna masih kami bertahan hirup jika kieu. Soalna kami bener ayeuna cenah hirupna katitipan kudu bisa ngalestarikeun alam. Kudu ulah beunang ku gogoda jeung cocoba ti awal sampai akhir. Kudu bisa cek peribahasa nama ti mimiti meletek nepi ka meletuk deui, nepi ngongkoak nepi ka ngungkul.